kumaha eta di lembur nu pro aya ka santri. Alhamdulillah rabbil alamin. Anu teu pro na ngebuat bahasa ngebuat gitu deui geus ngebuat loba anu teu pro santri komo jawarang jual ka deuk kita balangan iman mungkin lagi segala ngaram sama tuh kotok segala jaga ples segala catur ai kerunya nama aja tentrem barangnya na ieu hese gitu aing tungtung nama kehalangan dan kunyana tah mulai ge sia teh nyieun golongan parikom kadzabu wa parikon henteu yak tulun mah ngan keul mah gitu tah eta kok kitu di lembur yo tenang bae santai kaus ulah kudu ginggir ulah sebab naon ngamalkeun ilmu Allah lamun teu dicoba ku Gusti Allah moal gede coba heula cek Allah kayak si komaan sia ngiti dicoba ku susah heula mikir kan teh nya namun mikir pun aing ieu mah ngaji bae pan aing jadi imam kan ulu mere mulai ngojek bae tah aing tak coba heula ku Gusti Allah namun nya kuat urusan gua gitu urusan Allah urusan ini urusan aing paling 3 tahun kadituna dikocor kan kubusnya. Kabladina kapake, kan bisa kapake. Nah, ya di kecamatan tim sukses. Tan, Yogyakarta ya. Aya naon panggilan ke pendopo. Naon tuh 700.000 sekali maca Yasin. Leutik anak. Ada tawar, Pak. 1 juta lah. Nanti jamu 100 atau 900. Jadi itu nama 1 juta, nan jamu atuh kajian lah 100 ya 900. Bisa adu tawar, tolol tuh. Ustaz adu tawar. Ustaz Golkar teh kok gitu tah. Pareum tak obor. Tadi nama geus lada lumayan. Kaserang ku duit atut. Kaserang ku duit Golkar, tar. Cek masyarakat kamari mah eta cangon bari jam eta kitu nya katiup angin meureun. Atau kena orai. Kasembur ke orai eta. Dari ugo efek jasa dikurung deh ese. Udang-udang tinggal udang-udang. Bodai udang-udang mah. Tapi sinar lantaran geus kena peurah. Nah ieu tah masyarakat parikon wa parikon, sebagian pro, sebagian itu. Kadang sebagian ngebohongkeun, sebagiannya cemaki. Terus kitu jeung kitu bae. Tenang bae aya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Wallahu a'lam billaahi sapul wong akeh kang pada imankeun ya ladina kafalan wong akeh kang pada dadi Yahudi ladina kafaru mutawi allazina yahudi Yahudi mubtadaun iku dari mubtada wasabiun lan golongan sabiun jabe terkatun minune iku golongan minun dan tepan zaking alladzina do wan nasara lan kristen wa ibtalu minal mubtada ilan dan gawe bata saking mubtada falaqad man amana tegese wong kang iman kenyaman minun saking kabeh Billahi Allah wa yawmil akhir lan indina kang ayru amilan ngamal yaman sholihan ngamal kang saleh iku wala khaufun alaihim maka orangna apa wadi ku tetep ingat zaman wala hum yazanun lan orangna numan kabeiku prihatin yang non kabakil akhirat ing dalam akhirat baru mentada yaiku dado kapan mentada wada aluna la khabari innalan iku kang nudukeun ing atas khabar in
sunnah. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula kakullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Wallahu a'lam bimuradiati. Teman-teman ngalapi sunagung ing perjanjian ing Bani Israil ing atas iman kening Allah lan pirang-pirang utusan Allah. Dan wis ngutusi sunagung ilaihi maring Bani Israil rusulan ing pirang-pirang utusan. Ulama jahum sama-sama sedekaru min Bani Israil para rasulun utusan suwiji minum kang tetap saking Bani Israil. Dimana tahwa kalawan barang kang orang nanademen apa pirang-pirang ke Bani Israil. Pirang-pirang nafsuna Bani Israil minal haqi saking hak. Azabuhu maka ngagorokan ya Bani Israil kabahu ing Rasul fariqan ing golongan kang tetap saking Rasul kazabu ngagorokan ya Bani Israil kabeh. Fariqan lan ing golongan kang ngone minum kang tetap saking Rasul yaqtulun namatain ya Bani Israil kabeh. Zakaria kaya kangjeng Nabi Zakaria wa ya Nabi ya wa ta'biru bihi dapat talu hikayatun lil halil maudiyatil fasilah lan utawi nakbir bihi kalawan lafaz yaqtulun le orana lafaz qatalu iku nyaritakeun kadue ingkah iki kang wis kaliwat lil fasilati tungtung ayat. Satu nyalitakeun tentang Yahudi sakitu bangkawarahna luar biasana ngalawan ka Kangjeng Nabi kedaekeun manut ka Kangjeng Nabi malah dirina hayang dianutan ku Kangjeng Nabi. Jadi boro-boro dek milu ka Kangjeng Nabi bahkan ngabalikeun diri Kangjeng supaya milu ka maranehanana. Padahal Allah geus janji dina kitab Tauratna, geus janji dina kitab Injilna nun aya nabi akhir zaman nu ngaran Ahmad atawa Muhammad wajib aranjeun kudu nuturkeun ka eta nabi terakhir. Hendak begitu jauh Kangjeng Nabi malah ngalawan ke Kangjeng Nabi turunlah ayat ya ahlal kitab lastum ala syai' ahli kitab Yahudi maupun Nasrani anjeun teu termasuk iman saeutik-eutikatan teh dianggap iman sehingga hatta tuqimut Taurat wal Injil anjeun ngalaksanakeun isi kandungan kitab Taurat ngalaksanakeun isi kandungan kitab Injil. Jika laksanakan isi kandungan ma unzila ilaikum rabbikum yakni Al-Qur'anul tapi ternyata tidak nuturkeun naon isi kandungan Taurat naon isi kandungan Injil komo nuturkeun isi kandungan Al-Qur'anul ialah bangkawarah Yahudi bangkawarah Nasrani terus mengakar datang ke kuari. Malah kuari mah geus ngalawan poharajas. Poharajas kata nyaritakeun. Urang diserang geus berbagai ditu naon ngaranna aspek berbagai cara. Di politik urang geus diserang ku Yahudi Nasrani, di ekonomi urang geus diserang ku Yahudi Nasrani, budaya geus diserang. Geus kabeh bae. Tinggal orang teh nempokeun we geus tinggal ngajeng-jehna bae teh lamun cara tinju mau urang teh geus
hampir KO hampir encanai KO mah. Encanai KO mangan hampir masih kena ngalawan kan. Ngan Indonesia mah Indonesia atuh geus sumuhun daun bae. Hese kalentakeun anak. Lantaran Indonesia mah tuh menang diangkat-angkat ku Amerika. Aju seserian hadiah ngeberleg bae teh Amerika. Tepuguh naon anu dihadiahkeunana ka urang teh. Jak rakyat mah karasana kieu-kieu bae. Artina di presidenan teh sakikieuna bae. Mantap. Cik bahasa kawalian lah sebenarnya mah ayana presiden teh bagi rakyat eueuh nanaonan. Coba ge presidenan rakyat mah tetep bae isuk-isuk breng yang andahareun bisa-bisa. Presidenan ge presidenan tetep bae isuk-isuk teh breng kalaluar nu kaladang, anu ka pasar, nu ka mana. Aya presidenan kitu. Jadi aya jeung eueuh teh rakyat mah tetep bae kararitu bae. Coba ge perhatikeun. Presiden aja isu kena dagang toge deui bae. Biasa deui bae. Jadi berarti lain deuk urus deuk hayang ngilu dahar di rakyat. Mun dikitu kan bukan izin nya. Izin teh sebenarnya mah. Ngan hakikatna bakal kitu, tapi aya urus itu. Mana nu diurus? Sakieu geus lilana merdeka jalan garinjul keneh. Sakieu geus lilana urang merdeka di desa masih canda rapi kan. Sakieu geus lilana urang merdeka urusan-urusan demokrasi bae nu keur dilempengkeun di urang makin teu demokrasi. Dikira benerna ieu nungguan bener teh moal hese jasa lantaran serangan-serangan paham-paham Yahudi jeung Nasrani geus aya, geus bengakar, geus terus luar biasa. Quran teh ngan saukur didengungkeun, dimusabaqahkeun, dibere hadiah ka Mekah, beres selesai. Singgung coba pemerintah na ku Al-Qur'an nu nyana mere hadiah teh. Dina Al-Qur'an teh ulah korupsi, eta isi Quran. Atuh nu musabaqahna ge korupsi ye. Nu musabaqahna ge main sogok-sogokan. Tanyakeun ge ka ditu teh. Tanyakeun. Musabaqah Al-Qur'anul Karim sogok-sogokan. Ulah ganeng tapi mah pada urang mah. Ulah baca beja. Kari itu ngaji kitu deui. Terus kitu bae. Disebut hade. Isi kandungan Al-Qur'an teh ulah maling terus. Isi kandungan Al-Qur'an teh ulah mabok terus bae di berbagai kalangan. Ulah zina dan lain sebagainya. Hadiah mah tinggal hadiah bae. Teu dipake maka teh bab wudu nu dipake teh rada deres bab wudu mah bab salat rada kapake keneh. Pemerintah ge salat mah salat ieu. Iya salat korupsi. Bagi-bagi gitu masalah gitu. Terus kaskara itu lain negara Islam gatos kieu. Geus ulah diharap ku urang kudu araranggeus malah ngajeroan lantaran dikondisikeun sedemikian rupa. Kajian namanya urang bae tanggung jawab diri urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyana keur terlena di dunia eta teh bae, nyana bae, urang bae. Andai kata pemerintah zalim, mangga urang bae tanggung jawab diri urang di hareupeun Allah Subhanahu wa taala. Apa bisa dijaga ya? Nah, kadieuna innal ladzina amanu sa'nyana jelman wa aliman mu'minin mu'minat wal ladzina hadu jelma anu babalik dibenerkeun bener Yahudi wasabiuna jeung jelma nu kaluar ti golongan Yahudi deui keluar di golongan Yahudi nu asli nyana nyieun deui disebut golongan sabiun. Sarua di Nasrani keluar itu Kristen, keluar di Katolik jadilah Protestan, jadilah Kristen. Kata keluar di aslina sabiun ketinggaran. Nah, sama cerita keluar di golongan Yahudi nu asli, golongan Sabiun. Lewis sabiun katibatan Yahudi nu asli.
Iga sarua Kristen teh nu kalaluar. Belah dia leuwih parah tibatan Kristen nu asli. Sobiun teh bagian nanti dijelaskan. Sobiun aya golongan elan daripada Yahudi leuwih parah tibatan Yahudi. Ngamusuhan anak ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komo nu ka dieu nama. Yahudi nu baheula mah rada deres kena perang budak leutik mah tilok ditembak. Perang awalnya mah tilok ditembak. Yang perang teh aya medana, tapi Yahudi nu kuai akan geus tepuguh medana. Pabe diatur geus make aturan boro-boro Al-Qur'an, cacakan make hamil geus make. Lamun jangan ngedengungkeun demokrasi dengan ham. Hak asasi manusia di dunia teh eta budak mah awewe mah nini jeung aki-aki mah aku asupkeun kana ham ulah ditembak tapi kuari der. Wari geus dikieulkeun mah terus dikasih kupaku. Tinggal mencek doang acur geus pokona cikupa mah. Cikupa ge lembur diterokan teh. Emang kumaha gitu Indonesia diterancam biasa. Antak kurang mah dilanatis. Keluar di Amerika ngejegur Indonesia. Keluar di Amerika perekonomian urang diangkut kabeh ku Amerika. Perhitungkeun coba. Keluar orang di Amerika, libat orang ke Timur Tengah perekonomian, kalau perpolitikan mah jegur. Ini sekarang ini di Australia, tinggal nggak jegur doang. Orang manut ke Amerika diamankan orang teh, ngan perekonomian hasil bumi orang kau dibawa ke Amerika. Lihat ngomong naon coba ya. Lihat ngomong naon tak orang kos itu Yahudi teh nu kuariman, mantap sobiun kedengaran. Kaum sobiun leuwih jahat batan Yahudi nu asli. Kristen sobiun leuwih jahat batan Kristen anu asli. Kuari. Gitu adab-adaban perang teh. Perang teh gitu adaban musuh teh kuduna mah jeung tentara. Ih adu bakuna, baku hantemna. Tapi kuari mah panjang budak leutik. Ini atuh ini si boro-boro atuh perang kada membawa awak ke berat ka susu. Boro-boro perangnya lempang kayak geus galeo memang jege. Aki-aki mah cenah mah tanya hordardir jeung store. Aki mah sabira aki tembak jege. Manya perang kos gitu. Cak agama urang da ge urang ye. Mun gelut jeung pamajikan, nampiling pamajikan pangtolol-tolol salaki. Atuh gelut jeung pamajikan. Atuh menang ge dia teh sohor. Ya nak keluar ke imah. Asal siapa? Gelut aing. Itu juga pemajikan. Sana ele aing anu menang. Ada yang ada sendiri keluar. Dia tolong gelut di pemajikan. Ay anakan terus. Pantai artis ya tak. Atuh ay berang ditampiling, ay penting diucapan. Geus lamun pemajikan marah. Iya, santep teh. Ada pemajikan tinggalkan. Tinggalkan bae. Balik aja motak teh untuk hehe. Nanti mesti bisa nang di tenggarana ngalah hate sih. Bukur careka indir. Aju dah sanggay kalinya sebelah kenyang. Pemajikan emang kos setan salah kieu. Beuki parah lah eta. Coba kelar. Sudah dengekeun pemajikanna. No. Acang, ayo. Sakit. Beres, bungkus. Yang saya, yang pemajikan. Mana duitnya? Utang. Cak tukang daun tenyana nuker marah, aing nu kena himbas. Aing marah handek bebeneran haju bakir matu aing ulah kena himbas. Tenang, yang menang ganjaran kalau baik. Aduban aing mah butuh nanya ganjarannya duit sebelum hidup ya. Jadi kita duit tungguan ku pemajikan aing. Kalau bawa ngomong, cabok siapa aing. Ambo. Datang memang. Assalamualaikum. Pemajikan dijauhkan ini gitu. Waduh, tilu tuh. Tilu jing-jingan aja lain deh. Enggak jalan. Tuh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Kak? Jalan. Sukses gimana Kak? Gimana? Dibuka tendok, kacang, sate. Nah, orang di mana? Ada buka sana. Aja nongkrong wow, majikan enggak tuh.
Terus kumaha ieu mah teh nyawa bisa ngalatih. Beres menang 2 poin tukang endog tadinya Pak. Assalamualaikum. Non endog jadi bayar. Aduh. Tapi aja beta lagi na. Oke, emang jadi bayar. Nggak utang heula. Itu endog lagi. Da cincin mah bikin ulangan. Kayak gua ini bikin dari tenang beres. Untung nama pantu, ayo bisa apa? Nyana-nyana kayak itu sebenarnya mah, cincin, tapi menteri pemajikan gitu, ngaran itu, ira mulai cincin, tenang baik sih, tapi ada cincin, kita mau dibeli, itu jual seberapa? 2 gram kan, 5 gram itu mah, beli 2 gimana? Sanu nyaho milik matu, dulu nyaho, ikut pemajikan asal kos itu guys, pak. Padahal mah urang eta mah bae wae aing menang jual meureun. Ya gede hati pemajikan mah babari. Nukok kitu beta. Nah, ya Yahudi jeung Nasrani repot kitu ku ada serangan-serangan ka urang. Geus teu make etika, disebutkan biadab anu luar biasa. Tapi kan geus kieu kaayaan. Jadi geus lain jaritakeun biadab ku mah kieu lah kaayaan anak teu kudu kumaha ieu urang tindakanana. Geus jaritakeun pembahasan biadab, ulah nyaritakeun manan kitu keluar siap. Geus kos kieu kumaha. Kos urang ngabangun, sanggeus ngabangun rugrug. Ulah nyaritakeun nah, ya asalna ge ieu ulah nyaritakeun kos kitu ku mah kumaha ieu caritana. Geus rugrug teh kumaha. Kalau nyaritakeun ka tukang itu cak aing ge tungtungna mah rugrug teu beres gelupnya eta teh salah tadi kok kitu nyaritakeun ieu geus terjadi rugrug kumaha menanganna eta ngaranna boga otak ayeuna mah digelekeun bae nya ada gelup mal beres iki sarua kuari geus ulah nyaritakeun tentang Yahudi jeung Nasrani biadab ngalanggar hak ulah kuari geus kos kitu kumaha caritana urang atuh Memantap kurang mak kuari ngabahas teh keluar di televisi iya. Ini juga menyalahi aturan itu sebenarnya. Iya yang ya dibabetkeun bisa TV. Mata di luar negeri mah geus nyaritakeun kos itu buat perlawanan. Moal geus ujianan eta tindakan yang positif ngaran. Tindakan positif memang moal beres emang nyana nu boga nyana nu ngalanggar nyana. Dia kumaha ada orang Timur Tengah mah buat tindakan lawan dia. Lawan bagaimana? Tenang udah. Bukan tenang dia kan mutakhir luar biasa. Kita pakai tukang saja. Itu kan bisa mana bisa tenang. Kita bacain sekarang ini apanya? Obatnya derwaknya. Lu derawak tuh kok dong. Derawak bacaan. Hamim ain singkok iya kan abu dua iya kan saja hayu ya kau yasin. Cakap yasin. Naon. Jadi satu pembacaan dia mah. Allah Ta'ala alaiya wa tunil muslimin. Bismillahi. Majri hewan. Beres. Asupan. Maksud. Mula nafas baca bismillah 100 kali. Jangan. Mana ngejegar saya heula. Atuh kos kieu mah zaman urang zaman Belanda emang kumaha nu ngalawan tepan kiai-kiai. Pakai pepletokan buat rewak bismillahirrahmanirrahim. Coba. Nyelehkeun teng baja. Mentek tenang bae lah tenang urang mah geus pokona nu kuari wah pemikiranna kayak geus perang di bareng ku aing. Pae kabehan geus. Tak Amerika teh dalam waktu gede kumaha sih aing nyaho. Coba aing ngayakeun teng baca coba jeung sia. Ya tenang aja urang geus bukti pan baheula. Geus bukti eta dinya di gelang teh bisa mangun. Ye, balangkeun cek gur. Itu teh ngedongeng-dongeng heulana atuh. Gitu ki Hairul ya, balangkeun ye. Dibalangkeun. Endog buruk dibalangkeun pan, endog cawang. Mun aya Belanda balangkeun, begitu dibalangkeun, goblok. Wah, cek nyana ini mah bahan kimia. Atuh geus kok kitu bae pokona mah. Ya Allah ya Rabbi, eta mah geus ngomong eta wali-wali Allah. Atuh urang mah dongeng-dongeng kok kitu lah supaya semangat atuh.
Untung nama dongeng itu semangat ente pan urang tinggal ngakeul wae hate. Gerget iki cuma pan pelampiasan ya. Jauhnya, iwan perang ke kumang ke bae. Ngadu jelas Indonesia mah boga sejarah. Boga sejarah. Emang kamari keur dicicil emang kumaha gitu. Kumaha kitu eta? Eta teh intina mun dibejakeun mah. Eta teh geus siap ngalawan, geus siap. Make anu sok biasa ditembak teu teurak dibacok teu teurak ieu keur carita pada urang mah bae supaya nyak bae. Geus disiapkeun ti ditu teh datang mantap yana nang tangan ge nya anu ngamimitian teh heula. Begitu dak jadu jeung urang Banten. Kumaha emang urang Banten? Golokna diketaneuskeun heula. Tak mana mencet embe, Pak. Ayo lawan jeung aing. Ceger-ceger maloloda. Urang Banten mulai disangka eta kakarak ge gambaran kecil. Mun perang di sate teh poe Amerika. Ye, mong kumaha ngomong-ngomong adolanan urang. Ngomong-ngomong aja deh kumaha. Wah ngahep-hep teuing, bener teh. Atuh ja urang beki di Pagahan, urang Cimande di Pagahan teh ira digunakeun. Mantap kuari teh budak di Pagahan besi meme aya Amerika kol teuing takol. Motor. Anggap ieu bapak Amerika. Innal ladzina amanu sanyana jelema nu ariman wal ladzina hadu jeung jelema anu beragama Yahudi wasabiuna golongan-golongan keluar ti golongan Yahudi sorangan wa nasara jeung golongan Nasrani Ketaman amana billahi wa yaumil akhir tegas sama sahabat jelema nu ngimankeun ti maranehanana kabeh ngimankeun ka Gusti Allah ngimankeun ka yaumil akhir bari jeung wa bil sholihan beramal soleh berarti eta kitab Taurat na kunyana diamalkeun mun nyana ngamalkeun kitab Taurat pasti nauhikeun ka Gusti Allah iman ka Gusti Allah iman ka yaumil akhir nauhidkan ke Allah, iman ke Allah, iman ke yaumil akhir. Berarti make kana kitab Taurat man amana billah. Make kana kitab Injil bakal iman ke Allah, iman ke Kanjeng Rasulullah, iman ke yaumil akhir. Maka nyana teh iman ke Allah tuh make ka kitab Injil. Sebab kitab Injil dan Taurat eta adalah akurjan kitab Al-Qur'anul Karim pada-padan kita nauhidkan ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amana billah tegasna saha jelema nu ngimankeun ti golongan maranehanana kabeh Yahudi Nasrani sabiun ka Gusti Allah jeung ka yaumil akhir jika ngamalkeun kana amal anu saleh fala khaufun alaihim khobar daripada inna eta fala khaufun alaihim wal aya kasieun walahum yahzanun jeung wal aya kaprihatin aisyeun anu encan mutak kebal ai sedih anu enggeus jadi nu enggeus jeung encan moal aya lamun ngabahasakeun sieun rempang encan berarti ka hareup lamun nyaritakeun sedih jeung prihatin enggeus berarti tah Oscar itu teh dina Al-Qur'an hese urang ngan saukur fala khaufun alaihim wala hum yahzanun jelema nu iman ka Gusti Allah ti golongan Yahudi iman ka Gusti Allah ti golongan Nasrani iman ka Gusti Allah ti sabiun iman ka yaumil akhir barinya beramal saleh eta teh bakal dijadikeun ku Gusti Allah dirina jati dirina fala khaufun alaihim wala hum yahzanun kaharep moal aya rempang jeung aya sieun lantaran iman ka Allah selalu nyana teh mun tayang ka Gusti Allah ridho naon bae pamere ti Gusti Allah moal aya cangcaya naon ge moal aya prihatin nu katukangna moal aya sedih nu geus lantaran Allah maha hampura urang ge teu kudu sedih geus bae kuari geus dijadikeun poe naon ieu poe Minggu jeung ieu jam 10 kurang tereureun berarti ngaji ere leulean jam bae lapar beureun sia lainnya teh mah jadi cerita oh aya aing ka hareup ulah sieun lantaran aya Allah katuka ulah sedih sanajan kurang geus nyaritakeun geus kalaksanakeun dosa baik sagoir maupun kabair Allah maha hampura tinggal tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala jadi teu aya prihatin teu aya sieun fala khaufun alaihim wala hum
Zanun, komo diangkat jadi wali ma ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum. Iya, jangan lit naon dipakai karempan ka arep saja Allah teh selalu membimbing urang ke arah anu bener. Ieu datang ka dieu teh lamun lain bimbingan Allah moal bisa. Sanggeus datang ka dieu teh amun bener-bener dibimbing mah pan ngadengekeun. Lamun teu dibimbing mah atuh bari ngopi lah. Kurang bimbingan teh geus. Nah, kabelah itu nah kanungeus kudu bingung-bingung lantaran Allah sanajan urang ieu lobana dosa sakolong langit ieu ku dosa urang cak Allah pan aing ngapangeran tinu ieu langit ku dosa sia ieu diampura aing resep jasa ku sebab sia ngaji aing ridho jasa ku sebab sia salat aing ridho jasa ku sebab sia sedekah aing ridho jasa ku sebab sia ngabantuan. Itu syiar-syiar agama Allah. Majlis teh, masjid teh, ta pondok pesantren, ta fakir miskin teh. Aing ridho sanajan sia loba dosa. Geus diampura ku aing. Aing ridho asal geus Allah ridho bae di kumaha. Maka fala khaufun alaihim wa la hum. Iya, dan kok bisa kitu kumaha memang? Kieu pan di awalna laqad faqad akhadna mitsaqa bani Israil. Namun tukang ngaji mah tadi teh pembacaan lagi perlu dikoreksi. Hari urang mun teu pasantren teu ngoreksi ngores. Anu pasantren ngoreksi. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna. Teu arti. Inna huruf taukid amalin amalatan sibulis bahwa tarfaul khobaro. Jadi berarti anak usani hurufun tan sibulis bahwa tarfaul ini amil deh guys saya. Nanti dia mondok atau sia. Ada nyawa anak usani hurufun tan sibul isma tarfaul khobaro. Ya sitatun ina saya. Tawa itu dina alfiyah. Nujelas ma inna termasuk amil nawasib tarfa'utan sibul isma wa tarfaul khobar. Nganasabkeun kana isim, ngaropakeun kana khobar, geus berarti kudu rangkaian mubtada jeung khobar. Zaidun qaimun jolina, inna zaidan qaimun. Teu. Mun aya atofna nu diatofkeun kana isim kudu nasab. Inna zaidan wa amron qaimani bisa. Nah, ieu geus sarua. Innal ladzina amanu, alladzina amanu eta teh mahal nasab. Walladzina hadu nasab sebab isim inna ai kunaon ka dieu wasabiuna teu wasabiina kudu nama wasabiina nasab tuh anu ngaji mah ye wah itu tadi ge bingung jeung cenah teh iya bingung pan ari anu teu ngaji mah teu bingung-bingung aja anu ngaji mah deus boga bingung teh etik anu teu ngaji teu bingung-bingung aja terus kebawa conge ada ke menai Muhammadiyah mah digelojokeun bae mah. Maca we heula aing mah lah pokona moal ka hukum-hukum heula nanti. Maca we heula bae bulan kaper ya aing mah lah. Teh saya mah nang tangan ka Muhammadiyah aja sok jasa. Dibaca we heula ku sia coba ieu mah tah. Mun mata wasabiuna kunaon kitu wasabiina hayo sia. Ayo sia eta nya bisa lupa aing. Wah Muhammadiyah mau bisa mau berak. Cek aing moal lain sakalileun 2 kali aing ngahareupan jeung Muhammadiyah teu bisaeun, teu becus. Ucap bacanya beneran teu becus. Ieu mah teu mondok, Pak. Teu mondok pan kumaha bisa tah coba. Mama Muhammadiyah coba dah. Ai ka Islam pun merondok kabeh ge. Ai ka ahli sunnah mah innal ladzina amanu nasab wal ladzina hadu nasab. Dina wasabiuna. Ai kudu mah wasabiina wan nasara man amana. Mun ditanyakeun ka nyana. Oh ampun, sekarang ampun. Gegel sekuing, ampun. Ngaji banyak, oh iya. Lantaran dia bahasa positif bahasa anu dek diindahkeun ka Gusti Allah ka urang sebagai umat kabeh macana mantep. Jadi carana bisa paling minim bisa diatapkan karena mahal na inna lantaran mahal isim ina gitu mahal isim ina marofa sebab asalna mubtada. Kok bisa diatapkan karena mahal na? Lantaran lafaz alladzina ta isim mausul
Ari isim mausul mah ropa jeung nasabna teh kitu bae alladzina bae. Jamul ladzin ulal ladzina mutlaqo alladzina bae tama jamul ladzina mutlaqo bae nama alladzina bae. Ropa alladzina nasab alladzina jair alladzina. Ya tetama nu kos kitu nu layak togoyaru laksu tetagoyur lapaza. Anu tetagoyur lapaza lapat sama dana mun diatapkeun ka dinya bisa diropakeun bisa dinasabkeun. Kos itu tangajina ungka karang. Bu jahe aji cek aja tuh ya. Asawa eta mah mikeun khobar bae. Mikeun deui guys. Ieu mah lanjutkeun bae. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Geus kitu ge kadena wasabiuna kadzalik. Bismillahirrahmanirrahim jasa. Jadi berarti kieu ngartikeunna wallahu alam bimurad sanjana jelema nu ariman. Jelema nu jadi Yahudi jeung jelema nu jadi Nasrani tegas sama jelema nu ngimankeun ka Allah jeung ka yaumil akhir ngamal kana amal soleh eta bakal dibere palukarna ku Gusti Allah kacien karempan jeung kaprihatin fala khaufun alaihim wala hum yahzanun wasabiuna kadzalika golongan sabiun ge golongan nu kaluar ti Yahudi golongan nu kaluar ti Nasrani nyana nyeun golongan deui leuwih parah tibatan Yahudi nu asli eta ge kadzalika kos Yahudi jeung Nasrani bae dina pada mun iman ka Gusti Allah iman ka yaumil akhir eta ge sami bae mun amal kana amal saleh ala khaufun alaihim wala hum babacaan teu meunang sambaran. Tuh, lamun tek baru ngaji alfiah. Oh, aya dina bait wa inni lakyarun. Aya dina siiran teh. Jadi karti bae puja heueuh. Lah, mau dibacakeun jadi teu ngaraji. Kos kitu bae tah lamun sok ngaji alfiah mah bener. Heueuh ge di mana kara? لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا Allah alam bimara dilakad akhada yakin nyata kaula nu agung geus jadikeun perjanjian kepada Bani Israil. Dina kitab Taurat teh geus dijanjikeun kudu iman ka Gusti Allah, iman ka para rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Dina kitab Taurat, dina kitab Injil gegesian perjanjian Gusti Allah. Perjanjian naon? Kita ngimankeun ka Allah jeung ka para rasulna. Nyana waktu keur maca kitab Taurat iah-iahan we. Instruksi Gusti Allah dina kitab Taurat berbagai ayat jeung tamsil kita ngimankeun ka Gusti Allah jeung ngimankeun ka rasul. Nyana ngadagoan. Iraha aya Rasul Allah. Yo kanjeng Nabi Isa alaihi salam setelah kanjeng Nabi Musa alaihi salam didilah datang kanjeng Nabi Isa nu kunyana ditungguan teh apa percaya ka kanjeng Nabi Isa iya Yahudi bahkan dibunuh kanjeng Nabi Isa bahkan pengakuannya geus terbunuh kanjeng Nabi Isa padahal kanjeng Nabi Isa disalamatkeun ku Gusti Allah diangkat ka langit eta dibunuh cek parahanna nama jadilah cek para Isawiyin tidak Kristen bahwa kanjeng Nabi Isa menebus dosa nebus di mana nah pengakuannya padahal nah kitab Taurat diinstruksikan andai kata yang Nabi nah ya iman ke Allah iman ke Nabi iman ke Rasul ditungguan dan dijelaskan bakal ayat kanjeng Nabi Isa alaihissalam soal kanjeng Nabi Isa teriman. Terus bae kanjeng Nabi Isa di kada kitab Injil geus dua tah Taurat nu baheula terus bae berjalan berlaku Yahudi ngaranna Injil di zaman kanjeng Nabi Isa ge sarua di jerona teh kita ngimankeun ka Gusti Allah ngimankeun ka para rasul Allah ieu jelas di Al-Qur'an laqad aqalna bani Israil saqa bani Israil wa arsalna ilaihim Allah ngutus ka manehanana para rusulan rasul. Tapi ketika datang para rasul, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum. Ketika datang kamarangahanana utusan Allah,
Tapi utusan Allah nanti bimala tahwa anfusuhum. Karena naon anu kita dipake ka hayang kumanehanana. Rasul nu datang. Nah, takur jeung ka hayang nyana kumaha eta. Fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun. Sebahagian Rasul kunyana dibohongkeun, sebagian Rasul kunyana dibunuh. Nu dibohongkeun Kangjeng Nabi urang dibohongkeun begitu datang Kangjeng Nabi. Nu nyekel kitab Taurat dibohongkeun, nu nyekel kitab Injil ge dibohongkeun. Geus teu percaya ka Kangjeng Nabi teh padahal dina kitab Taurat, dina kitab Injil geus dijelaskeun perjanjian terhadap Bani Israil. Andai kata datang Rasul, wajib iman ka Allah, wajib iman ka para Rasul Allah. Ketika datang, fariqan kazzabu. Sebagian Rasul dibohongkeun kunyana. Wa fariqan yaqtulun. Sebagian Rasul dibunuh. Kos Kangjeng Nabi Zakaria, kos Kangjeng Nabi Yahya dibunuh kunyana. Bahkan Kangjeng Nabi urang geus dibunuh. Bahkan Kangjeng Nabi Isa pengakuannya dibunuh. Kitulah Yahudi jeung Nasrani nu baheula. Datang ku ari ka zaman urang sarua bae. Ngan urang mah leletikanana di lembur teh penuntun. Di Arab bae urang teh pan boga nu keur masantren dihitungan bae ngabiayaan teu naon teu penting hitungan. Anak mangan siang masantrennya kebal kan? Kebal. Ya 15 tahun enggak ka dieu bae nanya. Kurang dipake damar, dipake lampu. Ngabiayaan teu nanya tilok, naon tilok, tapi dihitungkeun. Santri teh kos kitu tah. Santri teh modelanna kos kitu coba nu sakola tilok aya nu kos kitu. Tilok aya eta di sakolanya, jadi esa, di mana digawe nanya. Teh kalau mah lain menu aya digawe aya geus milu atau milu korupsi bae lah. Paling kos kitu tah kan sakola, tapi ka santri mah ngiti 1 tahun disengsarikeun, 2 tahun disengsarikeun, 3 tahun geus mulai rada kuat jadi mah santri cek babaturan anak. Nah, terus ya aing baik, 4 tahun, 5 tahun beda mansrit kopeana geus. Yeah. Masyaallah. Lain deui. Kena tahun 7 tahun mah lembur gitu. Ka mana Pak? Mari 30 nya geus disebut ustaz. Ka mana Pak? Pak urang nonton bola yuk tadi yuk. Itu ustaz. 10 tahun, ya 11 tahun selain deh guys. Mulai aya riung-riungan, panggil situ teh panggil. Mas santer nu kos itu. Tapi dari sengserikeun, kabelah dia na dikuat-kuat, kabelah dia na diejek, kabelah ditu nama di arep-arep. Geus kebel sih teh mas santer ieu masjid urang geus usah saha ieu. Sugan bae atuh aya nyana mah tuh nilu ngabiayaan gitu. Ayo kan nanya getih lo. Ayo kan. Tapi lamun geus kebel bae si eta geus kebel teh balik-balik pas santrenna nya. Ulah bae mau anak dari itu. Tah, aya datang. Yang mau ke pondok deh mual. Emang geus tamat kita rahmat kayak ngaji nama. Itu bisa tuh ya. Soal bisa mah tuh bisa ngaji mah kepengge. Kiai gitu bisa ngaji. Kumaha siap kumaha ngomong atuh emang kok situ dah terima. Kan bisa ngaji ya lu, ngaji ngutung-tung aja. Iya sih ya, tunggukan ngusung sorangan bae. Itu bagus itu. Beres itu ya, musyawarah kami kabeh musyawarah. Jeung sayupon. Beneran ya guys, musyawarah ya kabehan di lembur kolot-kolot sing ada guan enteng, ada guan sayung aya bae. Kunaon? Masih deueuh imam, jadi seri dijadikeun imam ruti. Nu biasa bae urang teu, antara nu biasa darah ragang ngelulu. Saya jasa, saya nu bagus, dagang, tepugu, datang mah tadi saya yang dipimpin deh. Pokoknya masuk zohor, saya jadi imam asal siding terus, saya geus tah jadi jejekeun ye. Dan kitu ngaranna masjid teh ieu, kitu para rubu asana lain santri mah. Oh, kira lain pula nyopot jam. Kecil santri ge sebenarnya. Jadi kan gitu mah ayo bae, ayo tah. Biasa santri mah jadi imam. Itu beres, ditunjuk jadi imam jumahnya sedih itu yang biasa baik. Lu biasa mah sombong. Ini saya sama kroten itu pugu. Sudah naon tuh, jadi santri mulai budak barang datang dari yang ngeja
Alhamdulillah. Geus jaralan mudak ngeja nu tadi datang ka huruf jadi nyaho tadi nanti bisa maca Quran jadi nyaho Fatihah geus rapi alhamdulillah. Kadanya ke lamun muludan nya jadi protokol. Amplopna gede kedal jadi protokolna nanti lahir siksa gede biasa disebutan doang. Lumayan tah. Kumaha eta di lembur nu pro aya ka santri alhamdulillah rabbil alamin. Anu teu pro na ngebuat. Bahasa ngebuat. Geus deui geus. Ngebuat. Loba anu teu pro. Santri komo jawarang. Jual kaya kita balangan. Iman, mungkin lagi segala ngaram semadu kotok, segala jaga ples, segala catur. Ay kerunya nama jadi tentrem, barangnya na ye, epe. Ay tungtung nama kehalangan, dan punya anak. Mulai ge. Siapa nyen golongan parikong, kadzabu wa parikon. Ente yak tulun mah. Ngan keul gitu. Eta kok kitu di lembur yo tenang bae santai kaus ulah kudu ginggir ulah sebab naon ngamalkeun ilmu Allah lamun teu dicoba ku Gusti Allah kumaha gede coba heula cek Allah ka hiji kumaha sia mimiti dicoba ku susah heula mikir kan teh nya lamun mikir pun aing ieu mah ngaji bae pan aing jadi imam kan ulu mere mulai ngojek bae tah aing tak coba lagu Gusti Allah. Namun nyana kuat, urusan gua gitu urusan Allah. Urusan ini urusan lain. Paling 3 tahun. Tadi tuna. Dikocor kan Gusti Allah. Kabelah dia kapake, kan bisa kapake. Nah, ya di kecamatan tim sukses. Tan, pilkada ya. Aya naon panggilan ke pendopo. Naon tuh 700.000 sekali maca Yasin. Letih kana. Ada tawar, Pak. 1 juta lah. Nanti jangmui 100, atau dia 900. Jadi itu nama 1 juta. Nanti jangmui atau kajian lah 100, ya 900. Bisa. Ada tawar. Tolong. Ustaz ada tawar. Ustaz Golkar kok gitu, tak? Parem, tak obor. Tadi nama guys, ada lumayan. Kaserang, ku duit atut. Kaserang, ku duit Golkar. Masyarakat kamari mah eta cangon bari jam metet kitunya katiup angin meureun atau kena orai kasembur ku orai eta metet dari ugo esek jasa dikurung deui esek udang-udang tinggal udang-udang bode udang-udang mah tapi sinar lantaran geus kena peurah. Nah ieu tah masyarakat parikon wa parikon sebagian pro sebagian itu. Kadang sebagian ngebohongkeun, sebagiannya cemaki. Terus gitu jeung kitu bae. Tenang bae aya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu mah keur carita Yahudi jeung Nasrani baheula. Pas kitu sabenerna dina kitab Taurat jeung dina kitab Injil Allah jeung perjanjian supaya iman ka Gusti Allah, iman ka para Rasulullah. Nyana geus tapi ketika bukti nyata datang Rasul Allah ka anjeunna. Itu sesuai dengan kahayang maranehanana parikong gazabu wa parikong yaqo turun sebahagian utusan Allah dibohongkan kunyana tina sawarena dibohongkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian dibulu ku Yahudi jeung Nasrani terus datang ka kuari lantaran Kangjeng Nabi sukses mimpin agama di dunia diteruskan ku para sahabat diteruskan ku para tabi'in Yahudi jeung Nasrani nu baheula ieu kayanya nyerian lumpat panehanana ka Mesir lumpat deui di Mesir ge ka Eropa lumpat deui ka mana ka Spanyol ka Eropa kene di Spanyol gerak deui Islam jaya deui sampaikan jadi negara Islam Spanyol India Yahudi begitu serik luar biasa di perangan deui ku Yahudi bangkit deui zaman itu wali sangat diurang baca keemasan Islam luar kitu bae terus bae Islam Yahudi Islam Nasrani kitu bae tah eureun ketika itu Raden Patah mengibarkan bendera Islam sa dunia Islam luar biasa teman-teman
Di mana-mana perekonomian Islam, negara-negara Islam, cuman telilah umurna. Serangan Yahudi datang deh. Terus sampai ke kuari Islam can hudang di asal hudang, serang deh asal hudang, serang deh. Datanglah para wali-wali Allah, di Gujarat, di Yaman, di Hadramaut, Yaman terus ke Indonesia. Timbul ta bangsa zaman Belanda kamari ieu tah. Nah, kuitang deh. Kemudian gitu pasar ikan teh, kemudian kabelah dieuna teh Cibandan teh. Eta lah nu berjuang di Jakarta terus dididik ku maranehna kekuatan tauhidna menjadi luar biasa. Gerak deui Islam teh. Belanda pucar kacir, itu mendunia, cuman Belanda eleh di urang ku wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Nah, ketika urang ngadirikeun negara Islam ya, negara Indonesia, demokrasi apa negara Islam? Suara demokrasi, tetapi demokrasi terpimpin supaya orang teh aman kabelah dituna, supaya ngeunaheun ngan aya jadinya ditangguhkeun hiji kumaha dingkekeun bae nu hiji teh dibongkar-bongkar datang ka kuari pos kieu katakan datang ka iraha urang geus berjuang deh hese luar biasa. Gitulah ala kadar gambaran dunia perjuangan Islam jeung Yahudi datang ka kuari Yahudi ongkang-ongkang. Perekonomian geus dikuasai ku Yahudi kabeh. Tangkal awi perusahaan anu Yahudi kabeh. Bank Yahudi kabeh. Wah, swalayan Yahudi. Gitu pada mah urang teh kuari mah lamun balanja ka swalayan Indomaret, Alfamart berarti urang teh geus dukung perjuangan Yahudi. Belanja salah ke belanja salah. Pabrik satu keping. Aya jang gereja, aya jang karoma, jang berjuang Kristen untuk kristenisasi. Tapi sisi orang butuh jang nahar, gawe dirinya. Ditinjau dari di sisi jerona. Setiap terkeping, orang berarti nggak dukung karena perjuangan Kristen. Dilematis di Indonesia, sebab tuh hudang bangsa anak. Cuma di zaman Bung Karno mah, agariskeun ku Bung Karno. Bahaya. Ya, tak teu secara ikut ya. Sebab naon? Urang ngeunah, tapi di jerona, dibalikna urang memperjuangkeun nyana. Tidak, Bung Karno. Teu kuateun di zaman Soeharto mah. Di zaman Gus Dur diagariskeun deui. Wah, ditentang ku kabehan. Sebab nu berdasi bakalna teu boga mobil atau mobilnya turun mobilnya tidak kadirak, murin turun, jadi karena turun nih, ya nama pan sembungan, naik kapan sambungan, lantaran dia biasa naik hammer, nyawa ngarantinya harupa orang ke hammer. Sembungan tak ketika kubus diri siap, nyala menuju ke Israel, tidak merubah perekonomian, diganti cek survei ekonomi, mau ke barat, mau ke Amerika, mau ke Timur Tengah, inilah jalinan. Jadi agariskan ke negara Indonesia kembali ke masa Bung Karno supaya lepas dari kungkungan Amerika. Paham bangsa na, siap bangsa na. Kau tadi ceritakan ke Gus Dur pan rahasia sama ayat badan intelijen negara kemenang wocorkeun, nu penting laksanakeun dengan bangsa na geus terlena di zaman Golkar, di zaman Orde Baru Soeharto. Inilah keayaanana. Desahan lu bisa ngebangkitkan deui coba kuari. Di luhurna jang calon presiden, jebolan Orde Baru kabeh. Lu bisa ngebangkitkan semangat bangsa. Keluar tidak kungkungan Amerika. Rakyat mah anti Amerika, tapi di luhur mah sujud ke Amerika. Berlawanan antara di luhur jeung di handap. Nggak kumaha coba? Iya ngomong ke mana sih akhirnya? Terus bener. Dilihatkan begitu belas orangnya. Fariqun kallabu wa fariqai yaqtulun wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin awwalin wa akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulullah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada wa salihin. Hasuna ulaika rafiqa dzalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.